iya eta bawah eta itu Jatimukti tah ieu Jatimukti urang di Jatiroke Nah nu dipermasalahkeun dan ieu Jatiroke tah nu aya awi eta cai mana cai nu dipermasalahkeun cai mah jadi juga aya hiji di jalan Habis kaki Gunung Gelis. cai pelokan nu eres nah ieu ieu tah eta mulai saung eta tah duluna teh karinya teh walungan eta teh nah jadi aya pan saya tiru gede saya jadi turun tadi itu jadi air walung Yang dulu indah sekarang gersang. kalau tah Kalau ada hujan ini pasti longsor. Tilut sap teh hah Gunung Gelis kasihan. ini juga tipung ngir Ini jalan yang dibuat proyek. Yang tadinya ini saluran air dari mata air Gunung Gelis, tapi oleh proyek ditutup sungainya. Nah, ini tidak ada sungai. Kalau musim hujan, air nanti akan meluap. Kalau udah air meluap, nanti tanah ini, jalan ini akan erosi atau longsor. Terminalnya. Ini lokasi dari atas galian, persis di pinggir tebing galian.